Oke guys, kita sekarang mau coba prank di dalam mobil bersama Om Ted. Sebetulnya ini kita mau otodidak, mau coba-coba ngeprank kakak kita sambil jemput dia. Kan dia tuh punya kebiasaan ya, di mana-mana kan dia perokok akut ya. Dia perokok yang sangat baik lah kalau di bidangnya gitu kan. Nah, kalau misalnya mudah-mudahan dia di dalam mobil ini juga dia ngerokok gitu. Nanti kalau misalnya kita bahas masalah rokoknya, lalu kita marahin dia sampai habis-habisan, ya mudah-mudahan dia sampai nangis, sampai sakit hati. Kita coba aja ya guys. Mudah-mudahan berhasil prank perdana nih dengan Capruk TV di dalam mobil. Oke, thank you guys. Stay tune terus, ya. Stay tune, jangan di skip. Tonton aja, jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya. Oke guys, thank you. Yo. Oke guys, kita sudah mau jemput Om Ted. Gimana? Siap? Oke, siap. Kita jemput dulu kakak kita sebisa mungkin, buat dia semarah mungkin lah. Ini kamera udah gua atur biar nggak kelihatan, gua tutupin, oke? Biar nggak ada celah, biar dia tahu rasa pokoknya. Kan dia punya kebiasaan ngerokok, Ted. Yang tadi dari awal kita bahas, kita nyobain prank dulu pertama kali ini di dalam mobil. Mudah-mudahan berhasil. Kamu kudu bisa ngambek ya, Omat. Siap. Ambekan we keun bae lah. Oke. Udah yuk, jalan yuk. Tuh geus katingali dihareup tuh. Ayo yuk. Adan cuy, nggak apa-apa. Lanjut dulu ya. Nanti setelah bikin konten kita sholat ya. Siap. Oke, thank you. Ayo guys, kita ikutin. Bro, tutup. Ini kru dari belakang nih, jangan kelihatan ya. Oke, sip. Majuin aja. Ya udah maju. Kita langsung jemput, dia udah ada tuh. Siap-siap ya bro, jangan sampai terlihat lah. Nah, dia udah deket nih. Woi, nunggu. Pegat atuh. Ya pegat, gitu tah tunjuk pegat gitu lah. Diharapnya, diharap. Bro, enak jalan ke mana bro ya? Curug Cinulang lah. Curug Cinulang? Siap. Kamu namanya tadi? Nungguan. Tutup lah, pakai AC panas Oke. Nungguan ti tadi. Nungguan? Cenama nungguan ti subuh. Persiapan ti subuh. Di jam genep isuk-isuk, enak mas rek adan. Ya perencanaan kumaha ya. Jadi yang konten selanjutnya Ted kan sekarang udah lumayan lah, udah dapet kendaraan lah ya. Alhamdulillah gitu, walaupun bukan kendaraan mewah gitu, tapi kan setidaknya hasil jerih payah. Iya betul. Kedepannya erek nyeun prank atau kumaha aya nu mempertanyakan masalah konten-konten orang teh teu berfaedah cenah Jadi aya ngeprank, aya pakai yeuna safety belt soalnya mah aya tilang elektrik ya. Soalnya perjalanan jauh ya ke Curug Cinulang ya. Alhamdulillahnya orang mah teu benang Covid ya. Alhamdulillah. Terus di Pararios kabeh sadaya. Terus di Pararios. Ieu teh hasil doa didinya cuy. Menangnya kendaraan ieu lah lumayan gitu nya. Nya doakeun teras. Lain orang teh kan tadi nyambung deh masalah konten. Jadi banyak nu ngabahas masalah konten orang mah teu pararuguh. Kan enak orang kan geus ngomong yang namanya dengan capruk mah ya sangat capruknya kan? Iya, sangat capruknya kan? Ibaratnya mau drama, mau ngeprank, mau apa? Mau kayak kemarin mistis nggak jadi cover gitu kan? Lagu ya. Cover lagu walaupun tepugu karena kita belum dapat efeknya lah. Nah, yang jadi pembahasan di sini, menurut Boy gitu, Boy bagusnya seperti apa ya? Bagusnya seperti apa?
apanya bikin kontennya yang baiknya seperti apa gitu. ya iya we nanti ngacapruk TV nu pikasirian orang lain we. Iya kan, jujur kayak kita bikin drama juga memang belum sukses, belum terlalu bikin orang terkesima gitu kan. Kamu mah banyak nya. Iya teh jadi banyak Oh, banyak kayaknya belum mikir sarapan ya, belum iya sarapan. mikir Iya, tuh. nya gitu aduh. Itu nggak salah lapar can cuy. Ah, lumayan ya teh kudu aya lah warteg Citi heula mah lah. Warteg City-nya anu marurah meriah we lah. Iya. Ya belum ada inilah, tapi lumayan sih cuy, kamari kan orang kan diondangnya di Yeah. tempat kawinan emang can diputer ya di konten orang dengan Capruk TV minimal offline atau disebutna off air teh geus mulai aya undangan-undangan gitu kan, walaupun dibayarnya 200.000 gitu nya. Boy 200.000 kamari ngan saukur dibere sangu sapariring ewang gitu jadi masalah lah dengan Capruk TV mah. Dan sebenarnya dengan Capruk TV lo banu berbakat model dinya kan bisa nyinden nabeh gitu modal di dia alhamdulillah lah bisa setik-setik lah nyanyi lagu mah gitu kan. Nah bisa mungkin mah boy nya orang cing kreatif lah gitu kan tinu masalah iya masalah ini ya gitu teh ya jadi ulah sampaikan ke orang patah semangat lah model kamari kan orang di grup terus terangnya masih disebut solid, nggak solid sih cuman masih kene aya anu kela Cing atuh ya teh AC atuh. AC ieu teh. AC bro iya. kela AC euy. AC tet Bareman. mending cicing lah kela ya AC Bisa. kela boy jadi ada yang ngarokok kagok tuh nya tong disarwakeun Tong disarwakeun jeung diangkot atuh euy. ibaratnya mobil ber-AC kan pakai ngarokok mah teu para rantes lah gitu. ya kudu kumaha Nya tong ngarokok geus pareuman atuh rokona di luar heula ngarok eta piceun heula rokona lah. Urang ge perokon teu. Di dinya mah urang keur non bahasana keur hayang babarengan kieu ayeuna make ngarokok kieu. Keur masa itu teresep ngarokok. Ya hargaan lah emang urang perokok si Om Ted tara ngarokok gitu kan hargaan gitu. Da geus pareuman atuh. Dinya mah jadi ngarokok teh enggak tempat. Mun bisa mah nyaho tempat mana anu pantes jang ngarokok nya lain ieu mah urang hampura nya lain kunaon. Nya kudu apal etika lah. Apal etika ulah sembarangan ngarokok teh. Ke mun misalnya AC geus pareum boleh ngarokok. Ai AC hurung kieu mah nya kayang mah cik atulah. Setelah turunkan orang didinya Keheula tong sok pundung kitu, keheula ieu dibahas. Nya eta didinya eta rokok pareuman heula. ada hese tuh bisi lede eta Nya pareuman alungkeun nah demi rokok didinya pasti jeung urang-urang. Cenah didinya mah erek jadi YouTuber teh kudu disiplin. Kamari penting dibahas eta. Orang nya geus piceun. Maksud urang teh kieu boy. Jadi ngarokok teh cik pake akhlak lah, pake etika. Ulah ngarokok di mana wae atuh da istilahna era lah gitu kan. Emang di YouTube mah bebas ngarokok gitu kan. Atau kumaha-kumaha urang keur kamari main podcast. Pitching di malah di mobil mah ulah sangeunahna gitu kan. Ayeuna saya nanya ayeuna didinya ngarokok ayeuna misalnya ayeuna di mobilnya ngarokok. Tetengeuna tuh didinya akan boga irungnya. Saya arwah saya boga irung. Ieu beunang panyakit komo ieu mah tara ngarokok aya didinya mah sok ngabahasna teh teu pararuguh. Aya diomongan pundung. Nya walaupun urang jujur didinya lanceuk panggedena gitu. Enak didinya loba ide-ide tapi nya kudu aya etika lah, kudu aya tata krama gitu, kasopan. Ngarti teu? turun kena Nah, turun ke heula lain teh kalau can ada beres. lain angkot itu main turun wae ieu geus di jalan tol ya. bae
So, erek ya rek asup jalan tol, rek diturunkeun wae. Bae sugan di tol dari dia viral modal aing mah. Ya, nah, dirinya mah main ancaman gitu. Ai urang mah nyaahnya. Ya, jadi Nyaah, pakai ulah etika naon nah atuh. naon ge cuy. Ulah kahayang sorangan maksud urang teh. Aitun amun di tukang layar didinya mah ngobrol jiga nu nya masalah etika, kedisiplinan sagalana. Yang geus enak mah kabisa bisa mah atureun ngarokok, Bro. Di mana-mana udud, Aneh di dinya mah. Dan geus kumaha lah, mending turunkeun wae lah. Kurang turunkeun di jalan gitu dah. Keheula bisa polisi Tadi dia ditilang. Tanu Kamu lah tuh diharap tukang channel lah tukang merek itu tukang channel dia dirinya. dia. Keheula tong Turun. Kira aku rek di mana-mana Arek ke kiri mah kiri. Arek Yuk nah. kiri ke kanan Aneh aneh. hiji ah. Hah? Ngeuji jeung sae wae. Tinu gelo. Bae lah. Ya tong kitu keheula. Urang mah ieu ngomongan teh kan alus gitu nya ulah sampekeun ka Geus turun lah. keheula tuh ya teh. Urang kan ngobrol teh ieu Mas ulah di pundungan kieu, ulah pundungan. Lain ku masalah kitu, euy, di dinya mah. Jadi kan itu urang tadi teh kan keur ngabahas konten, boy. Kan orang teh ngeunana naon ieu keur AC di dinya udud atuh. Kumaha ieu? Ya tong udud lah pan AC gitu lamun misalnya ke jendela mobilnya dibuka mah teu jadi masalah gitu. Adan teh teh. Mending salat heula lah. Cing, Cing masalah. ngeunah teh dirinya narima tuh omongan urang ya sebagai adik ya duaan. Kalem heula. Kalem tong heula, kalem atuh, atuh, kalem euy, heula, kalem. kalem heula. Di dinya urang mah lain geuleuh ka di dinya Lain teh geuleuh nya. jadi maksudna teh dirinya ulah sampekeun ka ngambek. Kalem heula atuh. Tong ngambekan kitulah. Dia geus panggedena euy teu ngeunah atuh main balik-balik Geus nginum lah, geura atuh. nginum lah meh tenang. Besok. Ya. Tong ngambekan. Biasa we di dinya nu Urang mah ngan ngalaku. saukur ngalingan di dinya lamun dek ngarokok pas. Tapi da teu nyahueun meureun teh salah urang kene sih. Ya maksudnya kan dirinya meureun naik mobil teh geus ratusan mobil. Nya teu apal mun keur AC ulang udud. Gitu. Didinya tadi dipicun ke mana ududna Kan- sekade. Cuman angkot deh nya mobil preman aya AC. Nya atuh enak Nya mah. atuh. Nya di dinya enak kumaha ka urang-urang atuh minta hampura ke naon. Masalah eta tong main wae hayang indit. Maha tuh ya. Sudah turun kan ini lah. Turun Ya enak turun dek ka mana da jauh Ah. kene di perjalanan. Lempang lebar tepi ke Bandung. Anggeus saya mah terserah urang. Terserah, terserah urang mah. Bae sarua rek turun. Dirinya mah sok ararane. Keheula. Ye obrolan teh can selesai. Kela. Guys, ngambekas lancekas. Bro. Bae cenah roka hiji jeung tadi jeung kaladangan ini. Prank, Bro. Prank hampura teh, cuy. Hampura prank ya, prank asli teh. Tadi lain kurang ada. Saya kan bahasana ingetan unggul. Prank. Kan bahasana didinya nya teu naon nih di Ya. saya. Apa? Teu kan ya, jujur ya. Cari sagala. Oh, Hampura tuh. Yang menjadi prank cuy. Prank namanya. Urang ya. Prank. Ah, dirinya ngeprank urang sih, ceuring. Nah, didinya jeung cirik sagala tuh. Dalam mengenah. Oh, sakuna naon ieu geus jauh euy pertengahan. Dengan keruk TV mah gelo. Nah, asa nyeri hate gitu didinya. Guling ngamuk. Didinya asa nyeri hate. Guys, si mah prank pan nginum guys, prank kayak bener-bener guys sabungkus lahir onang guys. Guys, bro nggak salah. Ceri. Yo. Yuk, sukses.